ajaknya aya anu halalan ala kadar etik masyarakat itu nu narima tetap haram bae. Nah ieu keur carita bahwa nyana ngomong aing mah teh sieun saya tiga-tiga acan ka poe kiamat sanajan aing ngadaharan pajak bae teu aing mah teh sieun lah akhirat kiamat kumaha engke bae. Nah murtad teh sieun ka kiamat puguh nu mantak urang penting tadarrug ka Gusti Allah cerik eta teh sieun jagangke geus badi kuburan urang ngabayang-bayang geus mangke kitu dihudangkeun baas dikubur kemudian ka mahsyar engke bakal aya timbangan urang ngabayang-bayang diri urang teh bakal seperti kitu be lamun kabeneran dosa urang anu loba leket ieu timbangan kabelah kenca meureun moal teu urang teh cek malaikat ieu mah neraka bagianana bayangkeun neraka teh seuneu boro-boro engke seuneu geus jutaan tahun kakarak urang di imah urang kapanasan bae ge aya kompor ngegedug-gedug urang geus lumpat kahuruan saeutik bae ge urang geus lumpat kakarak kena rokok saeutik bae ge urang geus lumpat ieu urang ngaberanikeun diri terus maksiat ke Allah kemudian orang tengah bayangkan neraka ayo omong tesian ini maka kiamat tesian ini maka neraka murtad tak sing hade Masya Allah karim ada yang azan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar dah bohong ada ke situ dah. Mana ada Allahu Akbar Allahu Akbar dah. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allah nu Maha Agung. Bohong. Murtad. Burang masih keneh ngebahas tentang ridah nu hati-hati lantaran keluar tina Islam pegat tina Islam tilu rupa hiji pegat tina Islam teh ku niat kufur niat jadi Yahudi niat jadi Nasrani, niat jadi Konghucu Buddha dan selanjutnya seketika eta nyana ngageser nyana jadi kafir jadi murtad nu tobatna kudu maca 2 kalimat syahadat marka 2 galuar tina Islam teh ku ucapan kufur na ieu loba pisan bahasa-bahasa anu mantak ngaluarkeun urang tina kaislaman naudzubillah min atawa pagawean kufur digoyahan kuki musonib eta mah omonganana anu ngaluarkeun tina kaislaman teh naha istihza ngaguguyon ngageugeuikeun atawa inad bener-bener teu percaya atawa i'tiqadan pertekad nganapikeun ka Gusti Allah jelas tamah ridahna kufur lah udah tiba heula cak kiai cenah nu nyieun langit bumi Allah bae jajan orang kabuktian teu percaya aing mah jagana bahwa pangeran teh Allah geus jadi areng neraka bakal keluar tina Islam. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah.
atawa ngabohongkeun ka para rasul lah dongeng doang sama kiai bahwa Allah teh cenah ngutus para rasul-rasul aing mah teu percaya saeutik acan ya Allah ngutus para rasul geus kaluar tina Islam atawa ngomongna kieu ai Kangjeng Nabi Adam Idris Nuh Nabi Soleh Suhaib Lut kabeh termasuk Kangjeng Nabi Muhammad emang nabi tapi Kangjeng Nabi Isa mah teu lain nabi teh mah pangeran geus sate di sate jadi areng neraka kafir saurang Bandung teh dipercayai sing ade atawa kieu ieu mah sia sing bener atuh hirup teh sing ngarukun nagara ge boga rukun tetangga rukun warga ai sia ieu pan sia bakal balik ke akhirat sing boga iman atuh sia mah hirup teh teu ngarukun jasa segala ngeridit, segala duit bank, segala ayu cek aing mah teu ngarukun sia eta kos kitu hirup. Haji ongko, goblok ongko. Cek aing mah teu ngarukun cek aing mah. Ji tolol. Aju sia mah pan mamawa si mbak mah luluh. Teu meunang aya anu herang ku sia mah dibonceng bae. Ya cek aing mah sia mah teu ngarukun hirup. Sing boga iman atuh, epraknya ngomong, naon eta iman? Nih, segala iman, segala naon eta iman. Tah eta teh ngahinakeun kana iman kos kitu. Eta geus murtad. Sing hade tah jaga mentek dibolak-balik. Teu nyawa aing mah lah pokona mah aing mah kumaha aing bae hirup. Sia nganasehatan aing sia ngomong segala iman, segala naon. La adri mah liman. Aing mah teu nyaho naon eta iman. Teu nyaho aing mah. Geus kumaha aing bae hirup mah. Geus murtad ngahinakeun ka iman lamun kieu mah atuh aing geus berat tuh hayang ngarukun mah ieu mah keur kabeneran aya fasilitas be aing hirup marakane mobil boga duit aya awewe ambalaya aing hujung menggebu keur usaha aja ku aing jogot duit aing nyawa teh haram ngan lah atuh ke sagadeng deui aing bakal tobat henteu teh mah kos kitu betah sadar berarti teh mah tinggal diimpus bae teh mah sadar tau kos kitu tapi lamun geus cara tadi mah naon iman segala naon teu aing mah geus murtad masyaallah dak senyade bahasa-bahasa lantaran pan malaikat ma yalfizu min qaulin illa ladayhi raqibun atid eueuh hiji bahasa nu diomongkeun ku urang kecuali dicatet engke mun di akhirat aya catatanana kumaha masyaallah geus mulai barang urang geus ngaji kieu nyaho balik ka imah langsung nungguan salat zuhur wudu. Ya Allah ya Rabbi meureun abdi kerjanya loba omongan-omongan abdi anu kira-kira ngageserkeun iman abdi Gusti hampura Gusti ieu barang geus nyaho ku ari moal deui abdi geus moal deui abdi ku ari mandek bener-bener ngajaga ucapan-ucapan abdi terus urang tadarruk ka Allah memeh salat zuhur teh pas azan es udang-udang asar cek majikanna ka haji diuk bae eta kemang keur naon goblok sia aing kudu teu diudangkeun ji sugan kula mah tapakur bae gitu tapakur aing aya teh salat mah na encan salat mah aing teu pati ngalengis can dahar aing ye wah teu beres kita beres bae nah ieu sing hade tah naon iman segala lah eta sing hade jaga ku urang
ye ucapan anu teu karasa aku ari sia kadeleuna bangun mamawa tasbih be emang sia ieu sok ngawirid naon hanya ho jitu wiridan mah tu rahasia perusahaan sama ngadeketkeun diri ka Allah henteu aing hayang nyaho aja sia tiba heula jeung tilok mamawa tasbih ai jualan meureun kudu loba tasbihna ai hiji mah berarti sia wiridan aing geuleuh sia sok ngeluh bae di masjid sok maca naon sih itu mah urusan aing itu urusan bacaan temen naon teh henteu aing mah hayang nyaho doang tas sia sok maca naon zikir kah sholawat apa tasbih aing mah ti kiai cek kiai ge cenah ke di akhirat aya pepelakan sorga aju tua mah gi Rasul jannah naon pepelakan sorga orang pepelakan sorga teh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim teh aing kuari keur ngawirid la haula batur maca la haula mangga bakal dicukupan segala rupa urangna dibere jembar bae mun dagang maju menjadi pejabat datang ka bisa korupsi eta laluasa maksudna beres budak ngomong la haula teh mawa seger gitu sia sok gawe la haula la haula wala quwata illa billah la haula la tughni min ju'in ya la haula wala quwata illa billah teu nyukupan tina lapar tetep maca la haula wala quwata illa billah ge lapar mah lapar bae murtad cing ada eta jadi wala sok gawirid la haula bae ja tetep ngawirid la haula ge wae lapar bae sugan ku sebab ngawirid la haula haju seubeuh jan teu geus murtad teh cenah kan mantak ge rada lalaunan ye sing hade urang sok lalagaan man kos sekarang itu ulah lalagaan bae tapi ulah datang ka ngaluarkeun bahasa anu ngagiclekeun urang tina rel agama datang ke orang murtad na'udzubillah min zalik wa min zalik ulah tasingan la haula la tughni min ju'in gitu nyukupkeun tina lapar tetep bae lapar bae atawa lain lapar sia mah ngawirid la haula bae kunaon teh tuh aing mah resep bae la haula aing ngawirid la haula bae terus bae dia hutang bae teu cumpon naon hubunganna la haula jeung hutang la haula mah hubunganna jeung kayakiran ari hutang mah tuh saha teh pambayar lah sugan ku la haula kabayar hutang jan teu lah eta kos kitu murtad ngahinakeun kana la haula wala quwata illa billahil aliyil masyaallah sing hade jelema ngomong ceknya doana kula ieu naon duh asana kula ieu ditangkep ku polisi kasus naon tuh lah ulah yang nyawa kasus ambalayah kasus aing mah loba jasa tapi anu paling nyeri aing terzolimi ku naon aing pajar menggagahi anak Ki Zaid padahal mah harita aing ngarendeng doang boro-boro aing menggagahinya udah ikeun nyonte ebrak aing kuari dikasuskeun bahwa aing teh cenah cak bapakna nazinahan anakna tuh kuari geus aya di polsek dah aing geus kieu mah nasib tiba heula geus cakolot ulah sok diuk dilincar sok diduduh maling buat bisa ndak kolot dah sok diuk dilincar diduduh maling sia kuari mah lain batu ribet bae meureun urang dikitu-kitu bae ku urang baheula mah rapih tah kolot eta budak ulah sok didieukeun di meja wah hutang ge kuari lantaran teu ngajeding ka omongan kolot ngah hutang wabeh boga hutang diuk di meja kolot bisa ada eta ya Allah sok diuk di meja budak tadi diuk-diukeun meja gede hutang ge aju kolotna teu mireng pan antepkeun bajeng pangais-pangais nanti dinya watuh horenganan hutang ka hulu-hulu baik masyaallah tak kolot bae hebat eta
ulah sok diuk dilinjar mentak diduduh maling, ulah sok diuk di meja gede hutang, ulah sok ngaremeh mentak pakir eta kolot masya Allah. Baheula mah kolot asal urang ngaremeh bicara kan ngaremeh tah sia susah yang ke bisaan kolot urang embung pan susah teh jadi cokotan tah urut abah ge cokotan ku sia tungtung nama kolot urang ngaremeh ongko nitahan ulah ongko ka urang dibersihan aja lah mundah terepok terapi jasa piring teh telesang sia tesang dah sia sok aing balaya gitu moal menang nu geulis sia kan geus teh lamun sia menang nu geulis tah rapihan tah piring tah bisa mau ulah hiji-hiji acan anu caian uyup ku sia geulis yang mana maksud kolot mah meureunan atuh teu kudu ngumbah deui bae gitu. Tapi bener eta. Asal anu rambetek bedaharna rambetek tilok menang nu geulis. Tilok. Sok cirikeun gara ge. Asal anu daharna rapi, pamajikanna geulis. Mantap kita urang mulai ti kuari mun dahar nu rapi. Urut batur ge mun teu rapi cokot. Keterlaluan tuh mah. Lah jaga nu dizolim teh meureunnan caki Umar aing mah geus takdir Allah be ieu mah kos kieu. Caki Zaid anu nuduh kaki Umar bahwa Ki Umar teh ngazinahan anakna takdir lain takdir ieu mah kos kieu mah pagawean sia murtad. Emang keluar tina takdir kabeh takdir kabeh Ki Umar mah geus deres nah meureun mah takdir ti Allah bae meureun mah kos kieu diduduh geus lah aing mah nyadar bae geus ke kumaha di polisi bengke kadege teh ku kisah takdir lain takdir tah mah pagawean hulu sia murtad teh kos kieu ulah sih hade kos kieu lah merenana aing mah sakieu ayana emang kunaon gitu aing dagang endog aju dagang endog terus nanjak jalan panjarore kuari atuh ngagibeg sepeda aing ngagebeg ngaguling popes kabeh beak yang modal-modalna geus nasib aing meureun kos kieu mah sadar pantah bagus atuh tukang endog dah geus nasib aing meureun kos kieu geus aing mah sadar nasib lain nasib tah mah siana bela lawara murtad eta sing ada urang ngasok ngomong gitu kan nasib itu teh lain nasib lalawara lamun kieu ulah mamawa nasib nasib mah memang bener nasib tapi dia lalawara tapi nasib ieu teu tapi kieu mah tah mah lain nasib segala sia mah lalawara tah eta teh nganapikeun nasib berarti murtad beda saeutik teh ngagiclek tah beda saeutik mah ngagiclek mun kieu mah sia deh duh lain malah dagang endog acak-acakan meureun teu peupeus ka wabeh angkorak goblok ieu pamimpin ieu rek ngaberesan jalan tolol jasa aja tuh tungtung nama ka pamimpin bae Pak maksudnya pamimpin lurah camat bupati apa gubernur wabeh teh jelema keur marah mah kitu Pak gara-gara endog peupeus wabeh kunya disarekan negara kos pamimpinan saknya ieu goblok jasa tolol jasa tapi lah nyadar yang mau nasib ya Allah merenanan lah dog beak modal beak sepeda potong deh guys nasib ya Allah bagus apa jelema bagus sok ngaji mingguan meureun sanajan di tanggal pun tanggal asung ge inget tidak ka nasib meureun ti Allah geus kieu lah geus sadar we balik nya dipanggul sepeda geus potong pan gara-gara jalan tadi beresan pan ku pamimpina nah balik aja siang caprak nasib segala nyarekanan pemerintah segala tambah lain nasib tambah lalawara sia bego murtad lain nasib eta dah emang aya nu kaluar ti nasib mun kieu mah bener lain nasib nama nasib tapi sia lalawara henteu teh mah bener tah nasibna memang nasib aing nyadar tapi kan sia lalawara henteu teh mah teu murtad lamun saking lain nasib sama lalawara sia eta geus murtad
ada seting ngagiclek. Masya Allah nganapikeun nasib nganapikeun takdir. Gusti Allah sia kurang mah Zaid ngalamun bae. Nah sakana teh hirup geus eueuh harepan aing. Ambok. Heuy deuleu Lampung lega Lampung. Medan lega. Sia sempit amat hirup. Henteu lah aing geus eueuh harepan hirup. Emang kabogoh aing di bawah batu. Atuh kabogoh di bawah emang kan hiji awewe. Sejuta bintang di langit, satu yang bercahaya. Oh, budak anak bawa Oma Irama kajian buku makin. Sejuta bintang di langit, satu yang ku cinta. Cintaku sudah ditumplekin semua. Atuh sia teh aku macai di ember. Teu disesakeun kabeh. Henteu aing mah geus dibikeun kabeh kanyana cinta sehingga tidak ada lagi tersisa di hatiku cinta. Aja ku bade ngeus moal kawin aing mah cakeun teh geus eueuh deui awewe ya Allah ya si budak. Hei. Ai sia kunaon jadi frustasi kieu geus. Pokona mah Allah mah pokona lah geus teu ngarahmatan ka aing. Pegat tah frustasi ngaranna. Nah, batur ge dihayu-hayukeun bae ka hayang aing mah geus pegat tina rahmat Allah geus aing mah geus teu dideuleukeun ku Gusti Allah. Tadi perhatikan ku Gusti Allah. Geus aing mah mulai ti kuari moal kawin. Ieu budak euy. Di Lampung lah lega keneh. Sia dikawin jeung monyet gaya ke. Misalna sia frustasi jeung jelema monyet aya gajah aya. Ciet sia kurang ya. Ulah sok aju frustasi kok sia teh lain geus pokona moal geus putus aing tina rahmat Allah. Eta geus pegat. Eta murtad eta. Masya Allah karim setik mangagicrek. Batur mah kawin 5 genep 7. Keluar geus di aturannya nama hiji ge frustasi blon pan eta. Sia kawin sabaraha? Aing dihitung geus 50 kawin. Tapi opat-opat hiji 2 3 4 ka ieu tinggalkeun. Ke aing kawin deui bari geus 50. Itu sia mah mikiran hulu nu leutik bae teh mah. Hulu nu gede teh dipikir-pikir ku sia. Geus kieu meureun nasib aing. Bagus sapunna. Ingat ka nasib. Bagus teh budak. Geus nasib aing meureun kos kieu geus teu bisa dikumbah panai nasib. Bobo budak. Tama lain nasib tama cak nu saurang lain nasib tama kos kitu mah hayu ke nafsu tama lain nasib tama murtad dan ngomong isi ieu mah anu kawin bae deureus jak kawin bae nya teu murtad aya nu ngaharuan teu murtad. Masya Allah tadu tak sing hade jasa sing hade atawa aya Kristen datang ke urang Ustaz ya saya agamanya Katolik terus saya datang ke sini mau masuk Islam. Oh mau masuk Islam iya tunggu dulu ya sebentar ya saya mau ke dapur dulu nih ke eta murtad tanya nata ridho jelema nu deuk Islam ridho nyana kana kakafiran si eta. Ulah dingkekeun deui. Saya kesini mau masuk Islam. Ustaz, duduk. Ya, ikutin syahadat ya. Langsung. Kecuali yang ngising jasa. Daripada ngaborok-bok di dinya, yang ngising heula geus. Ngising heula. Keke. Mau kemana Pak Ustaz? Mau berak dulu nih. Saya habis makan sambal kebanyakan. Tunggu dulu sebentar. Berak beneran ngising apa beneran? Porocot. Beres gegeran ka dinya deui. Tapi lamun sakadar pukar pikir dan lain sebagainya atau aya keperluan nu lain murtad cenah. Masya Allah dingkekeun lam yulakkinil Islam talibahu minhu atawa jelema teu daek nalkinan Islam ka jelema nu hayang asup Islam. Nah murtadnya sebab ngantepnya ridho berarti karena agama selain Islam murtad. Allah awistamhala minhu talkinahu kan qala lahu isbir sa'atan
ceknya nanti kieu sabar heula nya sabar heula geus sagedeung we sabar kira-kira sajam we ke tungguan heula geus murtad udah dingke langsung bae urang lamun nyaritakeun geus itu hidayah mahal nu boga PT Gudang Garam di Jawa Tengah eta teh barahan jasa sabaraha masjid nu dibangun kunyana sabaraha majlis nu dibangun terutama pondok-pondok pesantren hebat jasa kemudian nyana datanglah ke guru kula deuk asup Islam di Jawa kemudian cak guru kula sekarang aja udah langsung syahadat sekarang cak eta bos Gudang Garam saya itu masuk Islam pengen disaksiin sama rekan saya sama keluarga saya dan nanti mau diabadikan bahwa saya ini masuk Islam disoting lah mencara Quran gampang itu mah cek guru teh gampang udah sekarang aja syahadat itu mah nanti kita bikin lagi acara enggak lah nanti aja saminggu doang saminggu datang Senin acara dek Minggu Pak memeh minggu na eta kan ngaranna hidayah mahal jasa hidayah mahal Masya Allah tapi dulur-dulurnya terus Islam dulur-dulur nama terus Islam ngan bejana cak dulurna tapi ari syahadat di imah mah geus syahadat sorangan geus wallahu alam tamangke kumaha di akhirat bah ya Allah ya Rabbi mendakat ledidai di Mesir nyana boga itu kabogoh itu orang Arab nah ieu nyana langsung asup Islam di Mesir asup Islam balik ke Inggris eta dibunuh cara pembunuhannya seperti gitu aya nyana mata data nak masuk Islam biasa syahadat mendaknya jadi ratu nya sugih nya gelis akhir hayatna nyana maca 2 kalimat syahadat itu batur mah kapal boga perusahaan boga nya jadi ratu di akhirat ka surga ya susah aya di sia dagang rugi aya di sia gering aya di sia aju salat carang ngan tapi tetep urang mah alhamdulillah iman ka Allah subhanahu wa ta'ala bahkan urang mah sering ngaji sok haju sadarna gereja sok sadar lah sediatur beureun ku Allah pamajikan marah ge pamajikan marah kak emang ieu atuh kumaha aya dapur teu ngebul lah geus Allah ngatur beureun lain masalah Allah ngatur kak atuh usaha atuh usaha aja kakak geus kala kebebeakan geus bandingan ku Allah bae beuh berak terus jadi wali teman tah di urang sadar tuh pamajikan ge ngerenyeng bae sampai 2 pe 3 pe ka ditu atuh sadar ieu ya jelas geus da atuh kak ya kakak dicarekan ku kula ge kitu-kitu ge deh bae sarua kakak kula menyarekan kakak sarua jeung rekanan gunung tuh hartian geus lah atuh nu penting mah atuh urang dalalahar bae kongkorong jualin aya kene bae kongkorong atuh gelap kak meureun urang rumah tangga jeung kakak salah hitung-hitungannya kunaon mah kan urang baheula sok dihitung abeh mulus rahayu ieu urang mah kurang mulus rahayu ieu ai awak masalah leger nya ieu bae batur geus boga mobil boga motor rumah sepeda kene ulah sok ngomong gos gitu geus aya takdir ti Gusti Allah neng kawin jeung kakak geus saya tulisanna di Lauhul Mahfuz boga anak urang 15 geus saya tulisanna haju urang susah geus saya tulis lah kakak mah bisa ngan takdir melulu takdir dia teu kumaha deui heueuh nya kanya geus tangeunah eta kos kitu ngeunah lah atuh sapiran ungguan paeh doangnya urang sugan bae isuk pararaeh kanya siapa sok aju kitu aing ngaji mah geunah babalik ka Allah deui lamun teu ngaji geus insyaallah akos ustazah dicandung ku salakina marah panjana ustazah ongko marah ongko pan itu bagus eta pan ari ustazah mah kudu ke bareng geus nasib bae geus aya tulisanna manan kiki di Lauhul Mahfuz meureun aing teu kudu hese-hese asup ka surga ku sabab dicandung geus cukup berenana geus kakak bedana geus kawin deui cicing we pan meureunnya si ustadna teh eta Kang ngomong atuh geus kawin deui emang
ai bebeja pasti marah. Itu bebeja tuh kan ngarana geus kanyawan. Sebab aib amajikan mah leuwih hebat tibatan intel. Menelusuri nanya mah eta seukeut irungna seukeut asa irungna. Intel teh sabaraha intel mah. Bin eleh bin. Masyaallah. Kak. Imam ngomong bae geus kawin teh jan. Geus kakak hampura we. Lain masalah hampura kukula di hampura, Kak. Cek ulah banyak tanggung hiji dua mah tilu abek, Kak. Nu bener tah tuh, mantep tah. Iya mah ustazah gitu tetep marah we. Teh ingetkan asih kata ustazah. Cobaan abek. Anu jadi ustazah cobaan nyandung coba ustazah tah marah tah tentu. Mun marah, sia ngaji bae unggal minggu ka Cilogok. Engka karek dicandung bae marah, dikira make ilmu na buada. Eta kos kitu tah. Aja sok malikeun nyana. Hei. Ulah sok aja kos kitu guruna can nyandung. Mun guru geus nyandung los. Tungtungna mah kaing we kabeh. Teu beres. Nah, ieu istamhala minhu talqinau. Kan qala law aya jelma hayang asup Islam diengkekeun tunggu sajam murtad. Atau ngupurkeun jelema Islam. Jelema Islam dikupurkeun. Ya, tah mah jelema kufur, tah mah kafir tah mah jelema. Geus balik ka nyana. Ulah sok ngupur-ngupurkeun jelema nu maca 2 kalimat syahadat. Adapun kadeuleu nyana rada kurang-kurang ucapan misalna nu kaluar di naon kitu ngegerokeun bae, gerokeun nasehatan 2 mata. Ulah sok dikupur-kupur malikna ka nyana. Masyaallah karim sing ada. Atawa kieu Zaid ka dieu. Ai sia kadeuleuna ku aing hirup sakadaek sia. Ieu sia ku ari kerja di DPR Bang. Heeh. Aing nyaho jasa. Sia kamari ieu mawa awewe emang aing teh nyaho. Emang sia nyaho? Yeuh. Aing rakyat tapi neulekeun sia. Awewe ku sia dibawa pan sia teh dewan. Aju korupsi aya di sia. Malah aing nyaho. Pan sia mengkonsumsi obat. Dah, sia nyahoanan. Ih, aing nyaho jasa. Sebab anu ngajualna bebeja ka aing. Nyata. Bener tah? Emang sia teu Islam. Sia kos lain Islam bae sia. Sia Islam kan? Sia Islam teh lain. Teu aing mah. Tah, geus murtad. Ngajawabna teu aing mah. Tuh kan? Sia lain Islam lah. Sia Islam kan? Kok sia kos kitu amat? Mawaan awewe nya mabok korupsi terus. Eta mah kabair. Ji, sia Islam teh lain. Cik urang teh kan kitu tah. Eta pembentuk nasihat. Maksudnya negor, sia Islam teh lain sih. Lain nih mah. Cak DPR teh misalnya. Murtad dari teh. Enggak jawab lain berarti menyatakan ikrar bahwa dirinya lain Islam. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Masyaallah loba jasa. Mang. Nah. Ulah sok adu kotok bae atuh. Geus teu lain zaman ku ari mah lamun endek ya lamun endek cross. Lain adu kotok mah zaman kamari ieu teh mah zaman jaipongan. Eta mah kos kitu mah teh mah zaman ngadu koprok, teh mah kos kitu mah rolet di lembur. Ngadu kotok diteruskeun keneh bae. Ku ari mah geus lain zamanna geus lain zaman ngadu kotok ku ari mah. Zamanna zaman internet, zamanna ku ari mah zaman motocross, zaman sirkuit. Ulah ngadu kotok bae ke di akhirat mamang ke ku kotok diadukeun. Ku ari kotok diadukeun ku mamang. Emang nya teh nyerieun kitu silih pacok nyerieun. Engke di akhirat cak Kangjeng Nabi ge di akhirat di poe kiamat. Engke mamang diteangan ku kotok diadukeun mamang. Kesieun saya tiga-tiga acang aing kope kiamat murtad. Jawa eta sok ngomong kos gitu kan. Kiamat. Tayang ieu kesieun ieu mah kiamat. La akhaful kiamat. Teh ieu mah kesieun kope kiamat.
wong ge bae dongeng doang sama kiai kiamat ya can orang anu balik ti ditu eta murtad geus kitu teh ieu teh sieun ka kiamat teh murtad sebab eta mah intina teu percaya tapi beda jeung wali ngomong ulah aing geus teu sieun ka kiamat sebabnya geus deukeut jasa jeung Allah geus bahasa kos kitu teh bahasa fana jang dirina masalah sebab ngabahasana ge kamari anal haq ulah Allah anal haq Allah ya sebabnya geus kahiji jasa sanajan cek syariat mah tangkap bisa dibunuh tetapi jang dirina henteu murtad teu sieun bae kiamat atuh emang kunaon kitu teu sieun jeung Kangjeng Nabi sok kapanggih bae unggal peuting jeung Gusti Allah sok kapanggih bae malah geus kabayang bae kiamat indahna di akhirat henteu teu sieun saeutik-eutik aya can ka kiamat henteu hentenan gitu ngaranna teu murtad tah wali mah mun disedak kurang teu sieun ka kiamat teu saeutik-eutik neraka dipake ka sieun aya ka sorga teh hayang mah neraka tembung ayo maksudna kumaha aing mah hayang jeung Allah tah isi hatena kan kos kitu geus mun nyaritakeun teu sieun ka kiamat teu sieun ka neraka eta mah tah kos kitu henteu naon wali mah beda jeung tukang ngadu kotok mantap tadi contohna ge tukang ngadu kotok atau man gaple ti jam 6 isuk-isuk datang ka zuhur datang ka asar mending mun menang eleh main gaple teh judi mah nu elehun menang tanyakeun ka nu eleh aing beak motor hiji tanyakeun ka nu menang motorna mana judi mah nu menang duitna nu eleh nu sit paling sit aya sit mah aya si boga duit seberit 100.000 nanti mana tuh menang ti sit tinu main aya teh materisna dahar ku jelema teh hasil main teu ceulik datang kadaekeun salat bae urang kumaha bensin motor leumpangna kumaha bensin lamun bensinna murni motor bagus jasa mobil hebat jasa lamun di usian pertama wah hebat jasa komo lamun mobil di usian bensol hiber nguda Garuda ujianana tapi lamun urang di usian dua tak merebet usian kurang minyak tanah dia kacikupa datang ka teureut jago jorong goreng salah bensin jakna goreng tadi na bensin usian minyak tanah wah motor ge acak-acak awak urang sarua esian coba ge hasil ti pamarentah awak urang daekeun moal hudang peuting tek ceuli sanajan daekeun hudang peuting beurangna kakaleyengan peuting tas tahajud beurang kakaleyengan cak pamajikanna ka emang kunaon itu bangun kakaleyengan mabok tahajud aing keur peuting puyengnya saya beurangna puyengnya eta bengsina cok kiai mah peuting tahajud peuting maca Quran beurangna aja biasa bae tuh si anu peutingna tahajud maca Quran wirid beurangna biasa bae bensinna rapi bensin teu merebet urang menang ti pamarentah merebet kajen ku kumaha ye kiai cenah ulah sok kitu ki di dieu loba jasa pamarentah juga aja aing mah teu ngajakan pamarentah ngaji ye pamarentah kena ulah ngaji ka dieu mah antep kena sakalian jadi di neraka maksudna tuh parah amat pemerintah duit pajak mah Kangjeng Nabi geus nyatakeun wang parah-parahna siksa di akhirat jelema nu ngadahar pajak ieu mah sakadarnya nyaho bae bejakeun ka Jokowi mah asal nyaho bae jeung moal dirobah ieu moal asal nyaho bahwa duit eta teh haram geus semet nyaho bae lamun teu dibere nyaho-nyaho acan kan kabaya ieu mah asal nyaho bae pajak teh haram geus titik aya kiai pajak halal aya usul fikih ke main coba pangnyatakeun keula ieu mah keur nyaritakeun murtad bolon weureu engke aya usimna
atuh aya usim udah dia kos nyogok pan geuring geus bejakeun usul fikih teh nyogok teh aya nu halal tah mantep cenah kos kumaha tah halal tah halal sebagian kan sogok menyogok ar-rashi wal murtashi finnar urang mawa motor kemudian di jalan teh aya polisi urang disetop polisi kemudian ditanya STNK aya motor rapi ngan SIM teu mawa tangkap tuh polisi ketika orang nyogok supaya ulah ditangkap ar-rashi wal murtashi finnar eta nu mere jeung nu narima polisi jeung nu naik motorna jadi kerak neraka. Emang kumaha gitu. Mentak polisi mah jadi sampah masyarakat ge ujungna. Coba eta haram. Kumaha mun kieu? Urang dek buru-buru ka Cisoka lantaran dulur urang muriang kritis, urang di bel siap urang naik motor der. Kalau beneran di Cikupaya polisi trit. Aya bae jeung ieu. Ada SIM, ada SNK, aya motor, aya kepentil-pentil, aya kabeh, helm make, tapi tetap ditangkep bae. Wah, kunyana dikata sennya nyalanya dikit. Sial dah polisi, atau hurung kene ngan saya digentit gitu tah. Kurang normal cek ini. Saya tak urang teh hayang lulus. Ieu mah supaya urang cepet ke Cisoka ieu lantaran dulur urang keur kritis urang di bel bae ieu mah demi kelancaran mere lain nyobok sama kos kitu mah sebab lengkap artinya teh lengkap surat aya SIM aya motorna rapi dan lain sebagainya geus ieu tinggal ya silakan tapi tetep bae sen hurung ngan letik ngentit tetep jangan hayang sogok ku urang nah nu narima nama haram nu mere nama teu eta usul fikih teh datang ka dinya kumaha tadi usul engke ieu mah keur carita bayangan bae lanang aya kos kitu ala kadar tah bayangan jadi engke kaluhur ge macam-macam geus pajak ge aya anu halalan ala kadar eutik masyarakat itu nu narima tetep haram bae nah ieu keur carita bahwa nyana ngomong aing mah teh sieun saya tiga-tiga acan ka poe kiamat sanajan aing ngadaharan pajak bage teu aing mah teh sieun lah akhirat kiamat kumaha engke bae nah murtad teh sieun ka kiamat puguh nu mantak urang peuting tadarruge ka Gusti Allah cerik eta teh sieun jaga engke geus badi kuburan urang ngabayang-bayang geus mangke kitu dihudangkeun baas dikubur kemudian ke masyar engke bakal aya timbangan urang ngabayang-bayang diri urang teh bakal seperti kitu be lamun kabeneran dosa urang anu loba leket ieu timbangan kabelah kenca meureun moal teu urang teh cek malaikat ieu mah neraka bagianana bayangkeun neraka teh seuneu boro-boro engke seuneu geus jutaan tahun kakarak urang di imah urang kapanasan baege aya kompor ngegedug-gedug urang geus lumpat kahuruan saeutik baege urang geus lumpat kakarak kena rokok saeutik baege urang geus lumpat ieu urang ngaberanikeun diri terus maksiat ka Allah kemudian urang teu ngabayangkeun neraka aya omong teh sieun ieu mah ka kiamat teh sieun ieu mah ka neraka murtad tak sing hade masyaallah karim ada anu adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar dah bohong tadi ke situ dah mana ada Allahu akbar dah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah nu maha agung bohong murtad ngadengen nu azan bohong sia bohong murtad ngabohongkeun kana akbarna Allah masyaallah mun kieu mah hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah
gandeng ente tahu teu murtad ente ngan hampir-hampir guys dah atuh tah loba nu kos kitu mah loba keur ngarobrol buat ka mah teh si budak azan loba teh mah kos kitu mah loba eta berarti kan lain sadar nyana eta teh nu azan teh ngabejaan itu waktu salat sih ulah ngarobrol bae komo keur maksiat mah ulah ngomong atuh enak ngomong buaneng teh budak azan asa dicili aing bae goblok jasa henteu teman teu murtad tapi lamun dia mah hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah bohong sia nah bohong karena ajakan salat eta geus murtad. Masya Allah jelema resep jasa ka kopi misalnya ya kopi woi Masya Allah kopi kapal meledug ya ceknya aku hobi-hobi karena kopi segelas kopi lebih bagus tibatan ilmu. Masya Allah kisatun min hadzal kafi min hadzal gafi khairun minal ilmi ya segelas iya lebih bagus tibatan ilmu atau murtad sapira kopi urusanana dah atuh sapira kopi jadi cai kieu ka ditu rai ilmu kan Masya Allah tapi murtadeun loba jasa atawa nyana ngadoa Gusti abdi mah geus teu kuat jasa ieu boga panyakit Gusti dihitung-hitung geus tahunan Gusti lah daripada kieu mah abdi mah maningan paehan bae ku Gusti abdi mah paehan bae Gusti terserah Gusti tah mah abdi mah aya geus paeh mandek muslim tadi kafir murtad eta ge frustasi keneh kos kitu masyaallah kudu nama geus muriang gitu alhamdulillah ya dibere cocoba ku lain cocoba beureun keur naon kitu ngadebeakeun dosa alhamdulillah ya mudah-mudahan bae keur carita pendek umurna mudah-mudahan iman kabawa eta nu kudu nambakan gitu ieu mah geus teu kuat-kuat ka penyakit cenah ngomong gitu Gusti abdi mah paehan bae terserah Gusti rek kafir rek Islam kuliman penting paeh geus teu kuat jasa murtad dari taken kudu maca 2 kalimat syahadat. Masya Allah atawa jelas-jelas jelema agama lain Islam kurang tadi kafirkeun aya nu geus jelas agamana kafirkeun kurang tadi kafirkeun eta murtad. Masya Allah atau ngomong kieu ya Allah ya Rabbi ya terus-terusan Gusti ka abdi teh mere coba kamari usaha abdi beak abdi usaha Gusti Maha Uninga bagus bahasa kos kitu nama tapi kan rugi jeung modal-modalna beres tidinya abdi boga ruko kapan kauruan Gusti ala aya ala kadar jang dahar didinya teh jengjang menopang kehidupan rumah tangga kan kahuruan aju anak abdi panu kahiji maot aju nu bungsu paeh deui Gusti ieu seku terus-terusan ieu si Gusti nah ieu mah mimiti usaha abdi rugi acak-acakan poe jeung modal-modalna boga ruko ala kadar warung-warungan kahuruan anak anu panggedena paeh nu bungsu deui meujana pangherang mata abdi pangresep mata abdi Gusti paeh deui pamajikan deui muriang ieu deuk dikumahakeun deui abdi Gusti ayo deuk naon deui Gusti ayo selanjutnya deuk naon deui murtad eta ngomong kos kitu itu lah naona menghayu-hayu ke Allah eta kos kitu ulah eta murtad eta bahasa kitu sarua jeung henteu narima kana takdir jeung nasib ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah atawa ya jelema saha-saha jelema nu asup Islam
bakal dibere ye lamun ti Konghucu bakal dibere ye motor Scoopy, lamun ti Buddha bakal dibere ye motor nu gede teh naon kadang-kadang nu gede dasar nu susah sih mah teu nyaho aing ngomongna ya lamun ieu dibere bakalna BMW tah ya, lamun Kristen Katolik asup Islam na ieu bakal dibere mobilna mobil BMW deui. Lamun Yahudi ya asup Islam, yo Yahudi asup Islam ieu dibere Lexus. Masyaallah. Atuh aya jelema ti Buddha asup Islam bere motor Scoopy bere sesuai jeung itu jelema sugih tah. Kana nu asup Islam dibere. Aya ki Zaid di Islam. Aing hayang teuing tadi mah kafir, aju asup Islam meureun aing ge dibere. Murtad. Ngahayal kos kitu tolol teh budak. Mending kieu aturan mah. Mending padahal mah aing mah teu kafir ge atuh bere-bere gitu kan. Tantu masalah tah mah. Atuh tinggal menta we heuy. Aing mah teu kafir ieu. Islam asli atuh beres sih batak naon. Entah bedek dibere deuk teu kafir, tapi lamun kieu mah aing hayang teuing baheula teh kafir teu aing menjadi Kristen mah kuari asup Islam teu meureun aing dibere mobil BMW murtad dari teh kene sebuah hayalan tapi ngamurtadkeun. Masya Allah karim. Laitani kuntu kafiran fa uslima fa utama landuh hayang teuing kaula teh kafir aju asup Islam meureun aing ge dibere mobil tak eta kos kitu murtad. Adawa guru ngaji ngomong kieu ceng di durang teh aya agama hiji aya agama Buddha aya Hindu aya Konghucu aya Kristen aya Katolik aya Protestan aya Islam ngan eta mah Buddha Konghucu Hindu dihijikeun jadi hiji teh mah. Nah iya ya Protestan aya Kristen jadi hiji dah, kemudian aya Islam. Nah, jadi agama teh loba, barang ditilik-tilik ceng gerage ku Aceh nya. Nah, kadeulana bagusan kene Nasrani jeung Islam mah murtad. Ngomong kos itu murtad. Nah, kadeulana ku urang barang dipandang bagusan kene agama Kristen jeung Islam murtad. Kos itu murtad eta. Geus ngabaguskeun kasalian agama Islam murtad. Namun kumaha ku lamun kiai semua agama itu bagus. Mun datang ka dinya murtad. Namun kieu mah semua agama itu bagus bagi penganut-penganutnya henteu. Henteu teh mah kos kitu bagi penganut-penganutnya. Jadi ngaranna ditakwil. Namun kieu mah seluruh agama itu bagus. Titik datang ka dinya murtad. Ngabaguskeun agama di luar Islam murtad. Tapi lamun dia mah seluruh agama itu bagus menurut penganut-penganutnya. Karena saya agama Islam, menurut saya agama yang paling bagus adalah Islam. Menurut Ahok, karena Ahok mah Kristen, dia mah Kristen yang bagus. Menurut Jokowi remeng-remeng saya. Maksudnya nggak tahu dah. Tapi yang jelas dia juga Islam sebab dia suka sholat duha. Wallahu alam zuhur mah. Itu. Nah, kan ngomong seluruh agama itu adalah bagus. Titik datang dia murtad kudu maca 2 kali syahadat. Seluruh agama bagus menurut penganutnya masing-masing. Henteu. Ya Allah, nu mantak sing hade urang bahasa urang. Seperti Gus Nuril ngomong, seluruh agama itu bagus. Tidak ada yang tidak bagus sebab ada yang mengikutinya. Menurut yang mengikutinya ya bagus. Tetep murtad teu naon. Nya ngomong gitu di gereja emang murtad teu. Talinga kurang terperhatikan bahasana. Bahasana apa? Seluruh agama itu bagus sebab ada yang mengikutinya. Jadi menurut pengikutnya ya bagus. Ya tetep murtad. Bahasa setik melimit tetet nyana ngomong di gereja rame kos diekpos dan lain sebagainya. Urang ngadengena kudu nu asli, ulah ngadenge ti HP nu sapotong. Lamun urang ngadenge ti HP sapotong dipotong-potong komo nu ekstrim.
ujung-ujungnya kan emang mengadu domba nu asli coba emang kuat teboga eta rekamannya teboga sarua sebab besi nyana bener murtad dititowel ku kula mah sebab nyana adalah sarua jeung urang pendakwah atuh lamun nyana salah kula mah wani Gus Nuril sini kan 4 mata sini duduk situ Jakarta ada cewek nggak sih ada apa sih ya iya maksudnya kalau ada cewek yang cantik kita kawin lagi iya karena kesehatan naon sih kesehatan boleh itu waktu ngomong di gereja bahasanya ini kula mah sanggup dah tapi barang nggak dengar rekaman asli emang kiai nggak dengar rekaman naik bus jarah aya nu boga rekaman eta jadi mah Gus Nuril ya digenyekeun ku kula di bus emang kieu sok nonton TV siapa sok ngacak goblok atuh aing ge neuleuh aing ge jelema sarua dengekeun ku kula aya nyana susut aya rekamanana dengekeun ku asli tanu asli oh atuh henteu murtad bahasana seluruh agama itu bagus sebab ada yang mengikutinya jadi menurut pengikutnya ya bagus Gus Nuril bari lalagaan henteu murtad tenan namun kieu seluruh agama itu bagus titik sudah eta teu bagus sukos kitu kudu maca 2 kalimat syahadat mentak sing hade sautak setik ieu sing hade bahasa teh nah iyalah perhatikeun nu mantak dibulak-balik jang modal diri urang asupkeun pelakeun ka jero hate tanam ulah sembarangan orang ngomong besi hanas orang surah seri di akhirat ayat dokumen orang diangsongkeun ku malaikat naudzubillah min zalik lamun sampai dokumen orang ke diangsongkeun kemudian orang tergelincir tina ucapan lah hanas ngomong teu sabaraha hanas orang keluar tina Islam mentak jaddidu imanakum bila ilaha illallah ge sering-sering maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah baca la ilaha illallah muhammadur rasulullah geus beres au halala muharraman wallahu a'lam.